Kalau jak udah ditagi kalian galak ngadat. Aduh, dia mah kudu buka bot. Leh, saya nggak setor teh si Ciping. Punggu encan aing kan setor. Ping ya. Bos, kenaon? Goblok gimana budak? Ngiri duit HP tuh rambung mayar. Kayak ngenana doang. Giliran ditagih ku aing. Garala ngarambak. Caca ku yang budak disamperkeun tagih. Disamperkeun imah budak hiji-hiji. Bagian si Reca ayeuna ieu ku aing samperkeun. Lumayan ya. Teu sia-sia aing nyolatkeun ge. Aing jeung ngopi ye. Mana nya? Warung hareup weh. Eta naon sia? Eta kantongan. Setor si ayeuna yeuh. Aing ondangan. Setor si ayeuna. Karek ke kamari aing nyokot. Nyokot HP tembung mayar setor ieu. Engke heula wae can boga duit. Eta sia awas sok Ieu mah lain jeung ondangan. Ah sia. Buka duit teh. Ku semput. Ieu eta wae ieu. Eta teh nang nyolatkeun urang. Kajeun ngopi urusan dia. Bagong. Lumayan ya, buka heula duitna. Wow. Bagong. Duitna ge 4.500. Gulna mah itu sapet teh 10.000. Mau ngijak ka budak. Woi, dah, ayo kita waktu setor ya. Om, siapa bawa eta om? Coba di luar om. Dia bilang waktu om. Setor ayeuna ya. Siap. Buset. Tungguan jalan ya, tungguan. Tungguan om. Ayo siap. Si bodong doang perasaan nu rajin teh. Mayar. Iya ya nu kudu percaya teh. Wow. Para di lewat-lewat main nama. Ping ya. Hai, boleh tak? Om ya om. Ayo ya. siap, ya. Oke. Nuhunnya ya, kayak dicatat ya. Siap. Tuh tata tuh tulis satu. Pokok di Tinggal 10 kalian deh ya. Siap. Siap ya. Thank you nya ya. Boleh. Hati om. Ayo boleh. Gak belum kolot. Keke. Jangan seberapa. Boleh. Ulah senang-senang wae saya waktu mayar setor. Buset wah hilap wak. Batur marang geus ya doang encan ya. Duh tadi mah nyekal dipake wak. Ulah Tadi masuk janji-janji doang dia buru. isukan atuh kumaha. Ayeuna angge rek setorkeun deui duitna. Buset ari duitna eueuh. Udah sia sok sebut-sebutkeun wae buka duit ge. Sia teu percayaan ka aing. Sia begini kan galakan sia. Sia maksa. Wah, betul Kudu wae main Bang. eueuh. Wah, blok Sia kudu wae. ini galakan sia. Isukan. Jagoan sia nyari dieu. Sok. Awas ya daguan. Kalau jak udah ditagi kalian galak ngadat. Aduh, dia mah kudu boga bodyguard mah aing ya. Bos, kenaon? Kunaon ya? Ieu naon maksudna? Siap, cocok ya. Pagawean di aing deui sia. Pagawean naon? Aing segera salin we. Penampilan nu serem ya. Gaya aku mah gaya preman maksudna. Heeh. Ya, Tapi gede teh gajina. lumayan pokoknya mah. Sok kudu rapi nih gaya preman.
Emang aing cocok? Cocok ya, aku bisa gede pas ya. Ya, Ini jagoan dia. oke. Manggi anak buah hiji. Lumayan awaknya gede pas, tinggal ubah penampilan doang. Ya, setoran tinggal 2 orang deh ya. Bos, Woi, kumaha ya? Apasan? ini kurang serem. Kira tuh pakai sepatu doang, Terus pakai naon deui? pakai jaket, Pak. Coboga. Minjem kek. Kira aku gitu mau serem. Ya ayolah, kirim lah tanya tungguan ya. Buru. Set aing si Ciping aya wae aing teu boga jaket teu nyokot jaket. Ah, beneran dia jaket ya. Pas lah. Udah lah, ulah bebeja lah. Kira aku salah kene wae geus kieu, keren kieu yang serem. Dan Jadi budak gila amat ya. Bos, pas tuh bos. Boleh tak gitu pas. Kayak sama makan serem. Serem. Serem main sama tebak ngomong kasar ke aing. Woi, Boleh. Kita berangkat. Serem atau gampang lah. kumaha tuh kieu? Tak gitu. Ayo. Caloi kene. Ayo bro ya. Leh. oi. Ya. Eh, Mana? biasa. Ngobrol lah yuk. Itu. Wah, penting ya. Ayo. Kedengeran ya. Naon sih? Pesen. Iya lah ya, iya, ayo ngobrol ya. Naon, Nak? Bisnis ya. Leh, saya nggak setor teh si Ciping. Puguh encan aing kan setor. Aing tadi duit nang nyolatkeun. Dicokot kumanehna, untungna ku aing geus dibelikeun rokok jeung kopi. Saya 4.500 di jero amplop teh. Ya puguh, aing tadi ditagih ka imah aing. Aing termasukkan galapa ku indung aing. Buset ke eta budak. Kadar ceban. Mereka tan ngotot-ngotot ka aing nagih. Geus teh sakumaha geus setor teh. Ka aing ge galak budak eta. Yeh, puguh aing ge can setor. Tadi we ku aing di ieu singsianan make bedog. Lumpat ta budak. Ku aing singsianan make bedog mah. Ah, mantap bleh, kudu dikitukeun bleh. Puguh aing didinya keur kesel. Heuh tuh bleh aing ka ditu heula bleh. Jangan aya. ku kolot urang soalna. Eh, Ayo nya. lawan Oh, mah ayo, misalkan ayo. keukeum mah nagihna budak. Siap. Ayo. Ayo, Wak. Padahal mah aing can setor 3 poe. Aing rek ngomong era sih. Ah, baelah kek. Jangan duit gitu. Woi, bleh, ka mana sih ya? Boy. Eta budak balik deui, ta budak. Woi, ya ka mana sih ya setor lah ya? Buset sia mah. Saya kalau pas tanggung jawab, ah. Mau setor emang ya? Buset kan aing ngomong di tadi. Can aya ayeuna mah. Da aing emang itu teh hidang. Boga setoran nyokot teu dibayar. Mulai wani sak aing. Siap bos. Sikat. Siap bos. Wah, ini naonan? Wah, Hahaha. Tuh mah namun dari kitukeun mah, kayaknya lamun tagi teh tambah galak wae ngalunjak. Teu nyawa aing preman portal. Bos, geus beres ya disikat. Disikat dihajar dan disikat digosok.
Ampun tuh sih. Ampun bang. Ampun bang.